Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sateuacanna dipedar icarios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Tuh nuju caraumna mugia dipasihan kakiatan sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci amin. Masih nyarioskeun pipi sahan bagian ke-12 nya mohon ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawitan. Saena mah acuk angkat bae ka ditu. Nah, atuh make saena kitu wae acuk karunya. Naha make saena kitu atuh oha. Maksud teh kieu acuk bilih engkangna palayeun tepang sareng maksudna teh murangkalih sugan we atuh ari tos tepang mah janten landong. Balaka bae atuh kuring teh duh ngaharep-harep kumaha ieu aceuk karunya atuh. Geus pindah cenah dedengan maknya oha ta teh ceuk kuring nyalenggorkeun paguneman harita sumohon kacaket juragan agen. Juragan agen Bang anu kagungan ople teh geuning aceuk. Na tangga jeung Tuan Yakub anu gadeuheun anjing teh geuningan anjing nu gede. Nyaho atuh nyaho. Ceuk kuring buru-buru nyebut nyaho lantaran inget tangtu kalebah dinya. Nya nyaho kuring teh basa aya keneh di ditu. Emah teh diincer eta teh dipikahayang. Aya bejana nu ngeusianna rek pindah. Nah kuring mah duh tekung si kealaman pindah imah teh kaburu balik teh apan. Teu kaalaman geuning. Ceuk garendeng hate kuring kauninga meureun ku mama harita bangunna mah pok we harita nya rios. Kumaha Nyai? Eta mah kumaha Nyai wae. Mun teh mah meureun kagok rek ngalongok kaharti ku mama mah. Teu matak jadi goreng deui Nyai. Tapi yeuh leuwih alus lamun ngalongok Nyai teh. Mama mah lain ngalelewang lain. Ngan yeuh bisi hanjakal we atuh Nyai. Ngaranna ge umur atuh. Umur mah saha nu nyaho. Matak ngahaja oha ngabejaan ge meureun. Lain lantung tambuh laku Nyai. Lain sakadar hayang terang. Tapi maksudna mah meureun. Leuwih jerona mah hayang diteang ta teh. Teu kumanehna oge atuh. Sugan we hayang tepung meureun jeung budakna. Da anakna keneh ieu teh. Jeung sing terang bae Nyai nya. Hari sunat Nabi. Dina hal tuang teang teh aya 3 rupa pan Nyai. Kahiji anu ngalahirkeun. Kadua kanu ngawinkeun. Jeung yeuh nu katilu teh kanu geuring Nyai. Kanu geuring. Bapana mah salua wae maneh mah. Mang meunangkeun ka itu ha. Ari emak lain mang meunangkeun mah lain. Lah sanes kanu maot ieu aduh.
lain kanu maot atuh make sok ngalayan sagala wae. Ari ama ye. Ari saanyana ngalayad nu maot. Lain penting ye. Lain penting nuker maotna. Dan nunggeus moal terangeun nu maot mah. Nu penting mah ye. Nuker ditinggalkeunana. Kapan kecap-kecapna oge. Lain ngalongok nu maot mak ye. Ngalayad anu kakapatenan. Hartina mah nu ditinggalkeun maot. Ari ngalongok nu gering mah penting eta teh. Penting keur geringna pribadi. Jaba ye keluarga nage pasti atoheun. Atoheun lamun dilongok teh ye. Cek mama mah geus atuh. Kumaha maneh wae ayeuna mah. Indit rek teu indit bae kaharti. Rek indit bae keur kolot mah syukur. Tandana eta teh anak mama jambar manahna. Saur mama nya lamun di Bandungan mah bener. Tetela condong keneh mama teh sangkan kuring bisa ngalayad. Hartina mah supaya panggih jeung urut popotongan. Mohon nya bade ieu cenah popotongan bade dilongok cenah. Mama mah kumaha atuh nya bener eta teh urut popotongan, urut batur hirup geus 1,5 tahun leuwih. Meh 2 tahun canyorang deui panggih. Ayeuna bari srek amprok jeung itu. Tapi kumaha deui itu pan anu ngurus anak kuring nu cikal. Urang mah rek baliknya. Kuring janji indit isuk sore poe Minggu. Dapan terang atuh. Kuring mah rek indit-inditan poe Sabtu mah dipantrang. Karena kereta api diandeg we nya. Cek kituna keukeuh hayang balik. Atuh sawios enjing wae atuh kumaha. Kieu wae atuh aceuknya. Lamun aceuk mah nya medeka ditu. Keun beun ku abdi papageun nya ka stasiun. Moal disangka naon-naon ku kuring ge nya kumaha ieu teh. Ke heula atuh nya kumaha atuh emak ieu. Kumaha? Maneh teh maksa balik ayeuna. Rek ngibaran heula atuh kanu di imah saksiran Mak Min. Ieu Min teh kitu rek datang. Ngadah terleuwas-leuwas meureun. Ari jol ari geus aya nu ngibaran heula mah nya. Kan katilu budakna kumaha rek indit nyai. Nya rek indit atuh mak. Kana kareta api isukannya. Duka kumaha ieu teh. Rek papanggih jeung bapana barudak. Asa gumbira pisan meureun budak teh mak. Kumaha maneh wae atuh. Nya kocapkeun wae kuring indit. Kana kareta api 1, 2, 3, 4 halte geus kaliwat ka genepna stasiun nu rek dijugjug. Aneh hate teh make tagiwur bingung kumaha engke barang jol datang geus pada cager kitu atawa masih gering keneh. Kumaha kitunya bapana budak teh gering keneh atawa geus cager atawa geus bisa diuk atawa ngelempreh di kamarna. Kacipta mun teu bisa leumpang mah meureun. Tapi kumaha lamun ngalempreh, kumaha asupna ka kamar nu gering ieu teh. Geus pasti geringna biasa mah meureun. Artina mun teu parna. Nah, atuh ieu teh kumaha? Rek balik deui kitu. Tapi kumaha lamun parna nya?
Tapi nepi kudu meuting di ditu. Di mana nyangendong? Hah, bingung atuh bingung. Basa kareta api ngaliwatan sinyal rek asup ka stasiun kakara aya petusan dina hate cenah anya ayeuna mah bener lamun teu mah nepi kudu ngendong rek di Julagan Marja sobat Bareto bari sakalian nyek nyiar wae dagangan da juragan istri teh tukang samping sok ngeleyeng wae rek nyiar dagangan kadinya kumaha kan bae nya rek di Juragan Marja tapi kumaha lamun diandeg kan bae lamun diandeg oge rek ngendong stasiun geus katenjo kareta api geus kadenge sorana asup kana wesel meh 2 tahun najan teu sabaraha lila jauh kuring tapanggih jeung stasiun eta geus remen arikana kuring mah nu cikal nyaba ka lembur indungna. Jadi kakara harita jero pisan sakitu lilana kuring ngalanto ka kota deui nya bae kareta teh can eureun pisan dina peron katembong si cikal dicekel leungeunna ku oha mapageun kituna meuni pangling budak teh basa papisah mah meuni keur balueng basa kuring balik mawa surat putusan ka kota ge pangling hotel nu deukeut stasiun Bareto geus diomean ayeuna mah alus teu sangka jadi rek alus pi kabetaheun kitu. Barudak tiluanana diuk deket kusir keukeuh hayang deket kuring oha nuturkeun di tukang dalaman kana kareta mesin barudak recok ngomong kuring jongjon luak liuk kituna pangling geus lila kituna mah kana lapang tenis sareupeun bioskop pangling Bareto mah ngan hiji ayeuna mah aya 3 cenah asa eueuh paingan babancong teh geus eueuh ayeuna mah diruag darek dijieun lapangan tenis. Pataka masjid kitu keneh can dicet deui geus teu ngagelencang Bareto mah ti parapatan teh mengkol ka kenca lempeng ka katuhu jol ka imah ayeuna mah henteu cenah lempeng ti parapatan teh ngalewatan kantor pos heula ka deukeut lapang tenis mengkol langsung ka kenca dan di dieu mak kudu di dieu nya di dieu ujang nya reg delman eureun kukuring langsung dibayar ti iseun imah teh ti kajauhan katenjo kaayaan tepas teu robahna maksudna mah gambar-gambar nu gagantung dina bilik kituna pot-pot dina kenep di juru malah tapak meja pisan banguna can diganti kaleci tea nambor nu Bareto sarua tina seng lantarna bulao aksara bodas kaciri keneh cenah aksarana teh ngan geus belel bula ona uyuhan atuh teu hayangeun ngaganti meureun padahal nambor teh geus aya 6 tahun geus dipake basa zaman jadi juru tulis camat. Hanya harita lumpat si cikal ka jero imah mama sumping mama pokna terus terang bingung cenah kuring
nepi ka babancik. Kumaha ieu teh tuluy asup ku kitu nya kudu puntenan kitunya kumaha kudu ngadagoan pribumi nyalikeun sugan kaluar pedang geus kadenge meureun nya si Ujang ngabejaan ieu aya indungna datang aya nu lempang kituna di jero imah kuring geus teu puguh rasa kumaha kira-kirana jangkung pendek atawa begang bayuh-yuh atawa geus aya umur budak keneh meureun oha anu nolol teh tapi miheulaan asup ka tukang bari neundeun kareta mesin mangga calik teras ceuk di palai dieu anu boga imah mana keur mikiran pikecapeun paok manten manehna miheulaan aceuk hapunten nya nuju ka pameng di dapur duh nuju ngeurih-ngeurihkeun bubur bieu teh nembe dina panci itu engkang palai tak tuang saurna teh kituna teu alak ilik heula kuring asup pajero imah kagok meureun nya oha tuluy wae ngaleos ka tukang imah teh anger ieu mah bejana sagala robah cenah cek bicio tapi anger parabotan teh aya di imah ieu duh bet asa sarua bae geuning barang teundeun teh jiga bareto terobah meus-meus acan eukeur mah eukeur di tengah imah teh ih meuni sarua gedena geuning jiga nu bareto porangkas tetep di tengah-tengah eusina aya keneh nah terobah geuningan ieu setelan cangkir souvenir ti juragan wadana aya keneh geuningan duh aya keneh di lemari kaca Bapa aya mama bapa sumping kadenge sora si cikal di kamar ka bapana tang tuna ge teu kadenge kecap nembalan meureun bapana ngan gagerendengan wungkul memeh kuring inget kada naon nu kudu dipilampah kadaprak manehna sindaku hareupeun song munjungan tungkul teu karasa kuring ge narima munjungan muhun nya nu ngora jeung nu kolot cenah carungkem aceuk damang damang mangga aceuk kalebet daya di kamar nu mawi eta duh teu kenging pisan cenah lempang ku dokter yu sareng embi wae ka dieu atuh budak ceuk manehna budak tedaekeun nu panengah mah duka ka mana da dibawa ku lanceukna harita nya manehna asup ti heula ka kamar kuring nuturkeun nya wae sehbeh-behan mah kacirik pipina kanyos bangun geus lila geuringna nepi kana cangkengangna disimbut ku kaen panas kaluhurna make baju piyama gading di halesduk bae amin ieu teh ceuk nu gering cengkat menerkeun bantal jiga nu rek nyandar tadi mah malah bangun usaha nu rek diuk cager min sarerea ka dieu mana min ari budak nu hiji deui nembe kapipir sareng si Ujang ningali Japati cenah panginten ke heula atunya wanggerwan heula budak teh pokna bari indit kituna tinggal tiluan wae di kamar si bungsu keukeuh teu daekeun rek diraeuh wae
ku bapa na teh. Nah habat kitu ujang iya pan iya teh bapa karunya tuh bapa teh. Nah kitu ka bapa teh iya yap cali ka dieu kasep ka dieu. Cek nu gering soranan teu ngaleunjeur cara keur ngabagiakeun kuring tadi. Ieu mah menipera kagagas meureun geus lila teu panggih jeung budak. Bareto papisah orok keneh ayeuna geus bisa lulumpatan pantes rek ngangres oge. Hareugeun keneh panginten budak teh duh. Kumaha atunya bab engkena ge daekeun geura. Geus kitu teh jol budak jeung embina si panengah ditarik leungeunna ku bapana pek diciuman ta arangna. Aduh geus ageng geuning sing bager nya ujang sing nurut ka mamah. Jig geura arameng atuh. Jig geura candak ameng tuh karunya ulah tebih teuing nya. Ulah kajaralan. Nya ulah kajaralan ka ditu. Dipipir wae geura tuh. Geura ningali japati. Ma nyuhunkeun artos atuh ma. Keur naon artos ujang? Tu da itu ujang mama ngan artos bae ti tadi ge. Kapan tos dipasihan cenah tadi teh kirang meureunnan. Tapi sok dibere da ku abi teh. Geus kitu mah budak teh kaluar bari dibere duit. Kagok rek ngomong teh hese pok kuring paheneng-heneng sa jong-jonan. Eja ieu acek yeuh geus munjungan encan cek nu gering ka bojona. Reko eja sorangan saenyana mah kamari teh ngabejaan teh ngan dicaram. Di dieu teh usaha saha ngan kooha cenah dititah ka ditu. Kumaha mama sareng emak daramang nyai. Alhamdulillah damang mama sareng mama. Ieu teh kumaha tos ka dokter teu acan. Parantos kadua dokter. Ngawitan mah ku dokter hilir. Teras ku husodo. Malih ku husodo mah sumping wae ku anjeun ka dieu. Bejena mah cenah nya kitu kudu ka dokter di Bandung. Nya ari kuduna mah ngan aduh rada wegah inditna bakuna mah wegah di jalana. Ulah boro ka Bandung atuh. Sakalian ka dokter silir kana delman. Sok aleumeur awak teh. Ari datang teh eumeur. Nu matak we ka dokter husodo. Nya ngarah ambeh we bisa ka dieu dokterna teh. Aduh hariwangnya nilai kana warugana nu gering teh. Panona asa jararo geus puguh ari begang mah puguh. Aya gelas 2 dituruban dina meja teh. Pangangguran mah dibuka nu hiji cai. Nu hijina teh cai herang ta teh eja. Repotna mah repot ieu teh. Nya tekar satuang tu daduh teu damang teh teu tuang-tuang acan. Ku susu atuh gerai ngarah nambah kekuatan ieu. Parantos eta teh. Kumaha tu daduh
hese sanggeus kitu mah mangna mah soal panyakit nu gering kaluar wae kuring teh ti kamar bisi nu gering hayang reureuh maksudna mah meureun. Tapi terus tungkul teu wanieun nempo beungeut geus tangtu rayong pertanyaan ti sarerea kumaha tegep siga saha geus kolot atawa ngora keneh jeung sabangsana. Ngan hiji-hijina kasimpulan teh barang neuteup manehna tungkul hareupeun kuring. Ngan wae pikarunyaeun bangun nu sieuneun bangun era wegah meureun ka kuring. Begangna deui nu diburu-buru katangen teh ku kituna kamaklum ngurus nu gering teh lila meujeunna rek begang. Palai ngaleueut panginten ieu. Henteu bae henteu ieu. Anggur macali keula acak aceuk teh bade nanya. Nya kumaha atuh saanyana cek dokter teh atuh ieu teh nu mawi da dokter teh teu sasauran naon-naon. Ih sugan teh cek dokter teh meureun teu pikahariwangeun ieu teh. Nu mawi sesah ditarosna akang teh tara ngawaler naon-naon iwal nyaurkeun cenah diopname di rumah sakit Bandung sareng maparin katerangan naon-naon nu kedah dituangna deui landongna gentos-gentos naon bae atunya tuangeunana kitu waktosna seep ieu teh aceuk aduh waktosna kabujeng seep cenanya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-3 balasnya mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang.